Sedengkeun budak ayeuna mah kolot ayeuna mah budakan. Kolot baheula budakin. Budakin. Bedakin Kak. Yang asli ada bedakin. Cas. Naik oncan. Gesan. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rumah tenggelam. Kiri kanan kulihat saja banyak kayu gelondongan. Rusak lagu budak leutik. Kujaban kewari mah geus jadi teu ieu nya. Geus jadi naon ngaranna teh? Geus jadi teu relate gitu. Baheula mah kan pohon cemara nu kiri kanan teh. Ayeuna mah tingali kumanekeun sakatuhu teh. Lonong everywhere. Coba sumujan naon nyeuseut teu gararing geuning sumujan mah. Anjir, lain-lain ari bapak rumah tangga masih dia omongan eta ayeuna mah nyeuseut. Ieu mah lain lu kudu bere cuaca hujannya da eta teh rezeki kalau kumaha ge ngan kolor urang geus 3 poe teu ganti geus. Anjir, kangseut teh. Ada aya hanyir gitu teh. Jadi itu kelakuan mana sebenarnya? Nah amis teh, ayo mana ngan anu giung-giung teh. Tah eta teh belah dieu. Aing tepikeun kapaksa we ku tapas kalapa aing mah. Dilapis bisa ngompol. Pokona pampers aja. Lain keur mah teh nu ngarona teh ngararedul tambah dibere hujan beuki we kieu. Nya heueuh atuh. Dua andei. Urang nikot getol-getol teh nya. Jiga siki muncang. Jiga siki ka muncang. Si ieu. Waalaikumsalam. Anjir. Halangan kamera jeung ngabagikan ieu deh. Naon ieu? Oh, jualan sih eta ini mah. Apa? Kiripik citrek. Apa mau edareun? Kiripik citrek. Ya kadege kemana dia nyelecetna kana yang ceuli urang. Sakantenan di dieu mah nyanakna sareng ieu sareng naon asbakna teh aya. Kopi poho. Wah, kopi mah kalem. Paraos kopi mah di dieu mah tara kakirangan kopi atuh. Tara aya dahareun cenah naon dia. Urang rek respon ge mana obrolan naon aya dahareun. Tadi nyebutkeun apal ca di dieu tara aya dahareun jadi mawa ieu teh mawa sanajan ukur 2 siki ukur 2 siki mana mah teu kabagian. Tapi iya datang deh berarti teu boga duit. Tangtos. Bener ya. Da lamun ngaroda berarti eueuh keur transfer. Henteu nama memang kesadaran tentang keamanan lingkungan teh semakin tergugah. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Eta nyanak mau kena. Bos, sing balik ya. Ngarona batur di sarung di kupluk ge mau kena. Keluar imah teh budak udang keneh nu leutik teh. Jadi sieun ngilu. Di karungan. Kerubun tah. Mau sarung paili. Paili jeung mau kena pamajikan. Jadi seganti pepocongan. Rek dipake sama nya. Geus. Coba pake bos. Kamu. Ame viral atuh. Mama sekali-kali mah. Buka heula tuh bisi sok poho. Naon? Iya acara. Oh itu acaranya. Juga teh ngarondanya anak. Urang ge kabawa teuing. Geus kabawa teuing. Cik punten puterkeun sara jangkrik. Alah. Tepang deui dicapruk Sunda podcast. Ya segitu bukan apa? Gitu terang.
Anu sapertos biasanya urang di sarengan ku Sate Panur sareng Kopi Jaya. Tak mun kitu mah kudu aya ehoan mun kitu mah ngomong gitu mah. Cik satu. Sate Manur sareng Kopi Jaya. Ya. Nah dua ehona. Apaan opat Mas Jina? Oh. Toan opat. Tuh ana opat maksud dari Mas Jina. Urang teh sponsor Sate Panur dan Kopi Jaya. Ya. Terus aya oge ieu dekor urang terinspirasi dari Bumi Kardus. Dus. Nah urang nurutan. Terus oge aya batik ceria. Ya. Aduh teka tinggal Yang di dieu engke urang pasangkeun keun. Nya. Oh deui. Yang entitas. Tas. Ari eta jok. Oh nya ieu tukang bikin kin. Aya oge Gemar Studio. Yo. Upami nyeri mastaka tong hilap nuang paramek. Mek. Sarang tong hilap nakol kohkol tung. Nya kol aturan dong. Sudah tuntung saur urang mamawa ieu nya. Jika anomali mana? Anomali. Nah eta mah siga kot juga naon ngaranna teh? Kapitan Patimura. Urang teh ieu teh keur ngaieu naon turut berduka cita saudara-saudara urang anu di sana anu terkena musibah kan sok make nu kieu tadi cek simis teh. Cik urang Aceh urang tuh langsung urang teh. Oh, langsung tari ieu sametan teh. Tari Salman. Tari Salman. Nah eta. Padahal di urang mah Salman teh tukang ngagaru ku Muning. Naon? Tari Salman. Oh, emang benar. Oh, suka setan aja anjir. Lamun tiluan mah kieu vibes na teh da. Ngomong teh semangatna. Itu sibuk wae sih itu mah kan ieu teh geuningan naon ngaran kamari teh anu kigituan teh. Ieu trading wae eta geus aya hasilna can trading teh Kang Sulaiman. Saya tuh hasilna itu kumaha hasilna ge popos gitu mobil Apaan bakat ku tarik gitu. mobil di Imah teh menang di mana itu teh? trading Mana tuh trading? Maling. Mau ngomong saja naik kopi mah orang mah. Wah, Mau ngomong. kayak tuh aya tukang kopi genong geuningan cenah naon teh sok ngaliwat teh tuh aya tuh anjir karek panjang umur eta euy. sok atuh Ya laguna Nah, itu cana doaan mah. Kecilina lumpang. sareng Ciani. Cani itu. Ana nih. sebenarnya mah kembar siam Kembar siap. Juga waluh wae atuh. siam Lamun lapar hayang dahar garawan wece anak Ana ieu mah euy. lamun haus hayang minum garawan wece anak lamun lapar hayang garawan wece anak lamun haus hayang minum garawan wece Ceu sareng eta ceu punten. Asbak ceu. anak bisa bergaya Ampun. Ceu ana maklum. asalkan aya anak Oh, asalkan aya Indomie menta kopi biji aja Indomie na ceu ana. sudah biasa Tuh, jeung cirengna. oh itu cireng gitu cireng ti Sate Panur jeung Kopi Jaya ya seperti biasa orang Right. kengeng hidangan ti Sate Manur sareng Kopi Jaya aya nu dicepangkeun sim kuring teh aya nu namina ieu teh yogurt mango nah ini juga tuh make es batu euy Bener encan. karena iya teh acan es batu na kakantun SBT tapi nanti iskok Retur. alim dah yang es batuan Retur. Alah cili oil mah teu kada atuh. da abi masuk nganggo penyedot upami nu kieu mah Ta ieu ubar tunduh teh. dah anjir tuh diberes batuna yuk nah gitulah mana kieu mah jadi mas sorangan we lah urang mah takut make sedotan we pan ngocekeunana bos ese bos bari ngau sedotan deui Naon? Ieu cili oil. sana cili oil eta ngau asbak maksudnya alah naon ieu kasibukan ayeuna usum hujan kieu Pak di itu di blok mana itu teh Blok Metallica komersil. komersil Sebutkeun atuh. nya blok komersil kumaha itu kasibukan kumaha biasa gararing popoean mah Alhamdulillah. Da kan mesin cuci. Oh. Dari di blok komersil mah. oh aya mesin cuci Popoeana ge dipengker teh di payun. anu kumaha eta teh mesin cuci teh Mesin cuci teh nu si keteng teh dua.
Ketang teh naon? Teu apal aing ketang. Ketang seharna 2 ya. Seharna Jadi 2. Twin mesinna teh mesin cuci. Atau bener sorana rada tarik. Gablek. Gablek. Hole gitunya. Ari blok tukang lamun musim hujan kita besem baju teh nya. Nah, urang tiang sasampayan ke kadang rungka ada bobo. buka akeun atuh. Eta mah kulem atuh sanes bobona eta. Ari ngerondak kitu orang masuk tunduh. Nah. Nah, itu tuh. Ngarana masuk tunu cenah dah heueuh. Ai ditanya ke urang teh. Nah, sok tuh ka. Kumaha ieu? Dia kali ngaliwat yang mau ucu. Patepaan. Nyurup saeutik. Kitu nu loba trading mah loba kana LCD mah da jadi we. Tunduh udah di mah reungit. Kan di mah loba reungit itu. Naon hubunganna loba reungit jeung naon hubunganna loba reungit jeung loba jadi nyaman reungit mah Pak jadi tunduh bawa teh. Jadi mah kan tuh loba reungit jadi. Hai justru eta ngahaja malahana urang mah di dieu nya di posrona lamun misalkan lamun eueuh reungit mah bakal tunduh. Tah supaya teu tunduh teh justru urang mah kadang-kadang mun eueuh reungit teh ngaimport reungit teh. Tah lamun geus dicocok reungit kumaha? Bentol. Atuh. Kok aya hubungan darah deui mah ya. Ya eta mah episode kamari eta mah. Loba reungit trek naon? Make obat nyamuk bingung euy. Cara lager. Bisa tambah sehat mun kitu. Nyapan kuduna sehatnya. Tah ieu teh masalah ieu teh. Masalahna Obat nyamuk teh masalah. Ieu teh obat nyamuk kudu mah jeung cager nyamuk nya nyeun cager reungit. Tapi ku sabab si reungit eta overdosis maot. Model nu divaksin. Kudu mah. Nah, ketika orang nyebrotkeun obat nyamuk tah. Obat nyamuk. Obat si nyamuk teh overdosis. Urang bakal kebawa ku BNN. Wah, disangka pengedar obat itu nya. Pan riweuh situ mah. Bingung. Berarti kuduna mah meureun di ngaranana teh racun nyamuk. Racun nyamuk tah. Nah, atuh di ngaranan racun nyamuknya. Jadi grup dangdut. Nah, grup dangdut. Nyamuk keduaan kan gituan. Jai. Ya. Mang Ucup. Ayeuna ku kaayaan ayeuna kan ari di urang teh teh ke usum hujan nya curah hujan teh teh tinggi tarik. Benar. Nu mengakibatkan di mana-mana teh teh loba nya gitu teh geuningan banjir mah. Siaga aya sungai meluap mah, longsor. Jawa Barat teh kan di Tapi sebenarnya kan eta bisa dicegah sebenarnya mah lamun urang kerja sama bareng-bareng mah. Bisa dicegah. Anu bisa naon ngaranna teh nyarang teh naon eta teh? Oh, ku ieu. Nyarang Pawang hujan. Pawang. Kerja sama pawang hujan ulah pati gede teuing gitu kasih kerana teh dilesotkeun teh meureun. wah sesah. Usum gimana? Abot. Iya tukang nyarang. Plot twist. Oh, Aku tukang trading, tukang nyarang. Pakai aplikasi aya namanya. Jadi menggeserkan awan gitu tina aplikasi teh nya. Abot ngadoaan lagi abot. Ku kaayaan ayeuna mah. Abot. Nah, abot. anjir, aing ditanya kalau kebalegan abot we jeung abot. Gak salah ditanya pawang ngebahas awak ya mah abot ngebahas awak. Ari di urang aya ieu teu nya. Lain teh ngomong-ngomong sudah menang mih deui wae. Aya saluran nu mangpet can. Kamari teh Pak RT teh ngumumkeun dina grup teh sebenarnya ngan teuing poe naon cenah urang bebersih eta bebersih saluran. Tah kitu aya mah resepna grup diumumkeun teh teh mah natua masjid atuh. Nya meureun ke mah ari pasprakna mah diumumkeun oge dina toa masjid atuh. Ngan meureun ieu mah info-info aja. Mie goreng swallow. Dina grup mah eta mah info siap-siap kumpul. Jadi lamun misalna poe Minggu jadi poe Minggu teh ulah ka mana nu libur teh. Ambung. Ayo ngatur. Apaan cenah tadi hayang. Lain atuh. Jalma teh teu pernah hirup di negara sih. Kan di negara teh aya pemimpin, eta tugasna teh kan keur ngatur. Aya gotong royong. Hirup di mana sih jelema? Gitu teuing nya Kadenge teh nabi ka
Sekarang ream teh. Menjerkeun ge ngatur-ngatur kan di momen oge emang kitu dijadwalkeun gitu. Urang teh kudu ngiluan. Tah. Jangan gitu na teh sabal aing. Transfer. Nah, anu boga waktu mangga eta ngiring gotong royong tapi kan teu ada waktu sih transfer lah. Tapi kan lumayan dinyarek nyalon jadi lurah lain. Ai pencitraan asup pula kana gorong-gorong kita pas ngabersihan. Baik urang ngamerana mah. Bunga sieun hayo didoakeun. Naon? Doakeun goreng geus gorong-gorong. Ulah sok itu. Ieu ditampi ieu. Bari ngeuleut atuh tah teu kabagian mihna ieu. Eta yang eta kiripik kurang. Sebenarnya mah lamun ai goreng Abang mawa merek kedua teh dipentan anjir. Bikin. Orang komersil mah. Muncrut kadenya. Muncrut kadenya bener lada terus. Tapi di sumpit lah. Suling ya mah suling. Ada sumpit sedotan eta mah. Lain urang mah lamun hujan-hujan kitu sok ingat keur leutik urang. Saosan. Astagfirullah itu sanes sawas eta mah. Aing gua etopanan leungeun aku. Jauh-jauh itu mikna cokot. Pipa. Urang mah keur leutik lamun hujan Pernah leutik. Kuduna masih leutik. Irang. Kumaha. Keur leutik. Urang pernah. Lila. Ayo berangkakan. ini goblok itu aing kumaha ngomongna. Ieu kan leutik. Tuh keur leutik mah lamun mangi hujan urang mah gitu nya osok kehujanan Mangi hujan. artiana teh lamun turun Hujan. Heeh, mun Sukan deket ke korek. sigalain urang ya hujan. sigalain urang Sunda wae sia mah aduh Sok kumaha. Hujanan. sok kehujanan Berarti bohongan. sok kehujanan berarti ini menurutnya kehujanan kalau dihujani diperak atau berenang air Jadi main di bawah terik hujan. Terik mah panas. panas poe bos terik mah Terik mah iya sulap. Main di cebreknya. Cebreknya. Lamecok, jadi bisa lamecok. jadi pas Teuing kana bonteng. Lain teh geus dibelokkeun kana lamecok di taman deui kana bonteng. sok kewaitan eta bos kami searting kana bonteng teh Aing mah mun kewaitan ka ditu ka samsat. Kemudian tah jadi baheula mah urang teh sok resep gitu hujanan jeung kolot urang tara nyarek bahkan urang mah baheula mah aya semacam ritual Allah lamun misalkan pulang gering demam tah sok hujanan misalkan hujan sok dititah hujanan malahan mah ku kolot teh sebenarnya dipepes. dipepes memang na aing teh lauk emas ya teh dipepes Dipepes jadi di Buku impun sih. kakaretin harga diri rarong gitu-gitu ini mun boncenang kan. Ada gede penting boncenang. Yang melangsing. Boncenang batu naon genol. Menga. Main bola. Asa dicapu aja asa pernah ngomong itunya Lila hareunang jadi sarung tadi tuh maksudnya sedangkan ayeuna mah meningali kolot ayeuna sedengkeun tapi mana berarti sarua kitunya ngalaman berarti tapi ayeuna mah sabalikna kan kolot ayeuna mah budak teh malahan mah ulah nepikeun ka kahujanan saeutik-eutik acan Sing jedog. Ibu ngomong. Ya sanakna 2. Anaknya 2. Enggak sedangkan pengen leuwih tereh beakna sia pada senokna 2. Allah. Oh, mak. Terus sedengkeun budak ayeuna mah kolot ayeuna mah budakan. Kolot baheula budakin. Budakin Kak. Yang asli ada bedakin. Jangan yuk aing lagi.
Ya, mana ada tarik. Bos gue mah ngajalepeng atuh aing bos. Itu kana orang yang aing di bambu kuno. Oh itu gini anu kan euy. Tapi ya satu kumaha. Mana cana? Geus badak. Naon tadi teh nepi mah badak. Ari ayeuna mah budak teh malah sabalikanana kitu. Kolot teh malahan mah dicarek. Teu sirikna ulah kahujanan saeutik-eutik acan kitu. Majarkeun teh bisi gering. Padahal kan lamun secara non ngaranna teh ilmu mah kitunya. Eta teh kan hujanan teh melatih nu ngaranna teh imun. Nu tadi bonteng budak. Naon nu tadi bonteng? Imun. Timun eta mah. Tapi ente kala sorry dipotong. Iya aya sarana jeung batuk teh. Aya hubunganana teh bahwa misalnya kandungan cai hujan sabapa nanya langsung we aing daripada dicawad. Kandungan air cai hujan baheula jeung cai hujan ayeuna bu aya bedana. Ayeuna mah geus terkonsan ni napi. Yang benar ngomong kumaha ieu nya. Sepsi. Bisa kontaminasi gitu. Sebenarnya ngaruh teh sih eta kerusakan lingkungan terhadap misalnya keasaman air hujan karena itunya. Nah cobaan ku maneh asem. Balik mau bosok pakai cai aki pan. Nah teh hujan teh. Lain aki nu di mah, aki mobil ieu mah. Aing bakal kadinya. Gitu. Kita jauh gitu aing kan bingung. Bisa jadi soalnya kan loba penyakit anyarnya. Oh bener. Lamun disambungkeun ka dinya mah nya tina maksudna teh baheula mah da penyakit teh da baheula mah ngaran penyakit anu ararane siga ayeuna teh. Komo di lembur mah baheula mah boga penyakit teh kudu diobat paling banter teh dibawa di jampe. Doa. Bener. Tapi keluarga ulang menepikeun ka ayeuna masih kene ku cai doa. Dara ayeuna mah. Di Bunda Sisar teh doana teh hampir paracetamol 500 mg. Aslinya mustajib. Mustajab pisan. Dara ayeuna mah cai doa teh dipake keur meleh. Teh ayeuna mah geuningan cai doa teh asa dipake ieu. Kuno Habiban. Oh nya bener. Jarwalan. Cai doa teh geuningan sakok sabotol, sakompan geuningan payu. Jika dihajatan. Semaruk air watch. Iya, air watch. Air jam-jam. Nya kitu bisa jadi da amun jeung si sayang di imah ngobrol gitu nya. Amana maneh? Sik izin atuh euy. Naon? Itu bari itu. Atuh keur naon fungsina Caani itu? Gara Caani. Caani teh eukeur jika di pos ronda. Eukeur training teh Caani teh. Juga di yang pemajikan ngobrol gitu tah. Budak kudu dibere vitamin cenah. Pikir-pikir baheula BJ Habibie bisa nyeun pesawat make vitamin cai teh. Bener. Nya bih pinter we. Jadi presiden. Pesawat di jeuna tina vitamin atuh da. Nya segitu nama. Kudu tina baja meureunnan. Tapi si obat-obat eta teh memang keur nyasi vitamin eta teh keur mengadaptasi awak budak ku kayaan kondisi ayeuna lingkungan terkini. Oh. Tapi kandungan vitaminna mah kan anggar gitu meureun. Bangsa beda gitu tina buah-buahan. Nya ari secara non ingredients komposisi Tadi sebutkeun komposisi. Ingredients ting lamun kompot tengah mah pan nah bahasa Inggrisnya. Komposisi wae geus alus komo di kompot tengah, Bos. Nu tarik mah mini kompo. Komo deui jumbo. Wah. Jumbo kompo. Mini. Oh, Simba atuh. Simas. Terus we teh nyambung. Tuh, nanti waktu lah itu krik. Begitu is. Ente urang mikiran teh usum hujan kieu nya. Saripu-ripuna kaayaan urang di dieu. Rek mangpet saluran tapi da dulu urang di Sumatera mah aduh euy. Geuning kitu kaayaanana. Banjir teh dibarengan ku tetangkalan. Tah eta bener. Gajah, kuda nil. wah.
Masya Allah. Hutang negara. Wai, mangpet na ku eta. Eta. Tapi nya gitu. meureunnan tapi kan eta teh jiga nama lain sawabku 2 atau 3 poe ka tukang ngaruksak alamna tapi ku geus mang tahun-tahun Laras, meureunannya. tang tos eta. Tah balik deui ka urang ayeuna nu teu di Sumatera we dia di Pulau Jawa terus khususna di Garut. Heeh, berarti urang ge teu meunang gitu teh ngaruksak teh dalam berarti mun ayeuna can karasa oge karasana mah engke ku anak incu urang urang ngaruksak ayeuna teh. Jadi da nu ngaranna Itu alam. lamun di alus-alus teh ayeuna berarti mun aya pergerakan kitu nya siga reboisasi teh ayeuna berarti anak incu urang oge engke nu manehna meureun. Nah, reboisasi teh berarti lamun meh sejak meh awal pisan ya. Menindaklanjutina itunya tong reboisasi, salasaisasi. Atau senenisasi. Jadi aku kudu unggal Weekly weekly bos. Weeklyisasi. Reboisasi itu tah senenisasi. Da sebenarnya mah meureun asa kakara dalam sejarahnya 3 provinsi banjir bandang. Kemarin teh nono Sumatera Utara, Sumatera Barat jeung Aceh. Iya, Eta nu tilu eta nu Tilu paling eta. parah nya. Medan kan aya. Medan aja termasuk si kakak di ditu Benang. imah babaturan tapi karena si kakak mah di gunung. Ada dataran tinggi tah babaturan dulu nama kebanjiran. Kabanjiran oge. Medan ting daerah naon atunya orang ada Atah anyang teh meureun nyamunya. kayak orang Asak Hulu bola. Nah, asak anyang. Oh nya bener. Tapi orang teh lamun ningali ayeuna kamari geuningan aya kabarna bahwa cenah mah Jawa Barat teh tinggal nungguan euy cenah. Tinggal nungguan naon sebentar teh lah nungguan giliran lah Bom istilahna waktu. mah. Amit Allah cinta lebih. Oh amit-amitnya tapi orang teh lamun berkaca pada keadaan lingkungan mah heueuh deui Sangat rada memungkinkan. rada ketar-ketir kitu nya. Contona eta tukangeun imah urang geuning di luhur di ditu Wih. gunung teh geus sompag euy. Anginnya ayeuna Dikedukan mah. pasirna Angin teh. tekatahan. Oh gelebugan we geuningan. Urang sebenarnya makanya teh teu lain dataran tinggi da. Tidak ge naik saeuting Ya, tapi dataran teh tinggi-tinggi teuing. detet DTT. Oh, iya naik geografi ge euy. Heeh ngan ayo ko nanti cuaca ayeuna mah tiis teh siga geus asa kadang-kadang mun peuting teh siga di daerah Cikajang gitu. Siga di daerah-daerah Ya, cuaca geus Mana? tidak menentu teh nya. tidak menentu heueuh. Tah urang ge meningali ka itu geuning mun balikeun pulang ti arah Bandung ka dieu geuning nya ngaliwatan leuweung tiis. Geus teu tiis. Geus teh. Baheula teh disebut leuweung tiis teh karena nyalecep tiisna teh. Amun balik di Bandung karasa. Sup kadinya teh. Udara Garut teh leuweung tiis. Leuweung tiis. Ces gitu. Ayeuna mah nyos. Panas ene. Henteu ayeuna mah jadi leuweung bengek eta teh. Moal. Kebul beladinya teh namun ngaliwat kadinya teh. Kan lamun ti kidulna asup ka Cikajang miti cap tiis Ces, teh gitu nya nah. di daerah pantai ka asup ka daerah Garut teh cap lewat Cikajang teh tiis. Sambung Cisurpan ge tiis kan ya. Terus lamun di daerah juga kan Cikajang terkenal dengan kebun teh sarua jeung sarua kasusna jeung Pangalengan kamari ternyata banyak alih fungsi kebun teh ayeuna teh nu jadi kebun sayuran. Jika disetarakan dengan ukuran lapangan sepak bola bertaraf FIFA, maka luas perkebunan yang rusak tersebut setara dengan 210 lapangan sepak bola. Ciri-ciri nama lamun dataran tingginya rusak di mana hujan gede terus jalan geus aya letak-letak ka jalan berarti teh rusak dataran tingginya. Karena tanah-tanah teh geus teu ka saringku popohonan bos. Itulah. Lamun misalkan ayeuna melak teh, jeung melak sayuran, emang bedana bakal signifikan eta? Beda atuh. Daya serap. Daya serap saina. nah ari teh makan lamun tina akar tanah sarua akar pancer eta mah kahandap nu bisa nguatkeun taneuh. Ari sayuran mah sayuran ngaranna oge Sayur. hortikultura. Eta. Zarehat sejadag. Henteu. Itu ieu obrolan serius teh geus iya sih itu. Kapan ieu nu serius na mangan sakieu-kieu sok ayeuna mah. Tah yang serius kan urang mah euy. Kumaha. Dia masalah lingkungan mah kudu serius. Urang mah menyikapi Atuh da. keadaan ayeuna teh urang teh kudu serius. Kudu serius peperihan DPR ngabodor wae. Ada heueuh sih. Aduh, Terus, segan orang mah suci
Rek teh. Beneran. Benar aja. Gitu lah. Urang mah nya rek ngiluan kok jadi komika maka ditu Metro TV aya. Aya. Indosiar pan aya suci. Adon indit ka Senayan. Ya kan ada katawah dia kuno kemarin nu kieu geuningan teh nu kieu teh. Naon eta teh? Oh nya. Kacamata hideung. Atuh da basic napan selebriti. Nya. Jadi maneh teh nanaon ge jadi nanti gitu. Heeh. Drama. Nyawayahna eta. Jadi mun ke kunjungan oge lamun dipoto teh kudu action heula. Di FTV keun nya euy. Nya. An teu kapikiran teh ku bisa nyeun heula outfit eta. Nya. Oh, udah ngahajakeun. Emang make ieu Oh emang make siga rompi gitu tulisan ngaran. rompi naon ngaranna teh taktis naon? Rompi anti peluru taktis. Emang taktis eta mah. Aing kok kieu ngobrol. Taktis terus Eta emang nyeun heula atawa emang aya jatah setiap anggota? nya teuing nanyakeun si Parel tong ka urang dengan temu lagi urang lain si Parel. Biar kan urang teh ngomong teh ku kabeneran lah nyeun heula atawa emang geus aya jatahna tiap teh dibere gitu kur aya kunjungan ka anu perang geus lain ka anu banjir. Gitu. Tapi urang mun ningali mah kamari. Bada kursi eta hungkul nu make lagi sorangan. Rasana rek perang meureun. Maksudnya lamun memang didesain memang disiapkan karena baju dinas saat. Nu lain teh kudu marak ke sarua atuh. Bade TNI polisi teh meureun kudu nama eta nu panggelan nu marak teh. Tah mah manehna sosorangan eta ya semakin ya gitulah membuat publik rasana rek ka itu mun ka Papua KKB. Heeh. Kata mah deui ku. Jadi teh budakan di KB. Putrana Julhas. Julkipli Hasan. Iya. Manggul beas teh geuningan. Julhasna kitu, anakna ge sama. Sarua deui kitu. Nu geulis geuningan. Nepikeun ka Gelis-gelis mah beas. Urang ningali kontenna teh judulna teh selebriti dihujat cenah geuningan silang selebriti menghujat ditinggalikeun teh komentar artis kabeh nu ieu na teh nu kan ti ngakomenna teh partai artis nasional tuh dan dihujatna nya jadi nu ngahujatna ge artis oge meureunnya Julhas keturung ketutu tapi deui ditingali teh deui kurangnya Gibran Pak Gibran atuh Pak Wakil turun ka itu tah wakil saha wakil negara eta mah wakil negara Julhas teh Julkipli Haseum Julmis mah Julmis Julkipli dari Akbar aya nu anyar bener aya nu anyar sia aya nu anyar kere datang meureun can ngaliwat ka explore marane mah asisten pribadi Prabowo anu in my life nya in my life tah nyeun eta sarua ada kena ieu nya di nya eta keur maeukeur pas kunjungan ka Sumatera nyeun in my life na teh tapi kan teuing nya curang nya ajudan pribadi tapi asa tidak menjadi pribadi ari kitu mah dari dikonsumsi ku publik nya sih nya apa-apa Prabowo keur nyawa HP-na di jero WC mobil. Jadi kan privacy untuk seorang presiden. Benar. Jadi ajudan pribadi mah itu teh nu gedut teh geuningan. Anu gitu ngomongna nya. Tah kemari mah eta mah rame sih sebenarnya mah aya Gibran mah geuningan heula. Gibran mah kamari teh ka ituna teh teu make rompi teu make rompi taktis. Teu manggul karung beas. Mawa pulpen jeung buku. Tek naon? Cabutan, Bos. Iya, sarua kena bully. Kena hujat netizen oge. Erick Thohir rek ngirimkeun alatan olahraga. Tah Gibran teh jeung eta mawa cocokan budak kamari teh ka dituna teh. Naon? Ngabagikeun cocokan, meuli ngirim cocokan. mainan. Ya tadinya dimeulina ge di Guntur. Lain itu di Papandayan. Oh, nya bener parapatannya. Ban. Anjing ngaledek ieu ban si banjir deui tuh mana ngaledek Urang mah mun Bandang mah cok Bandung sarua urang rek banding we terus naon deui nu kamari rame-rame di media sosial mah tweet eta putrana Purbaya
Wah, eta mah tuh. Eta Memang hubungannya jeung sih Sumatera. sebenarnya nama, cuman jadi rame gitu di media sosial teh. Nyebutkeun secara secara eksplisit. Pohon tidak jauh dari buahnya. Kumaha tuh? Nah, eta lah. Buah tidak jauh. Uyah moal TS ke Amerika lah gitu nya. Cik ada urang mah kan otakna kan otak subsidinya terbatas kuota internet itu urang mah kur 500 Mbps gitu cing. Sakali nge-scroll Instagram teh beak nu urang. Cing cek da sakali orang meuli teh ukur anu 15 giga pemerintah ieu memang lambat gitu. Tapi orang pribadi mah capek gitu nyalahkan terus pemerintah. Nya sih. Tapi nu bisa kurang dipikir teh. Wah anjing udun. Terus kurang dipikir teh. tambahan deui we. Ulah atuh mulak maneh mah. Pemerintah teh eunteungna rakyat. Rakyat teh pemerintah teh rakyat. Jadi pemerintah korupsi, rakyatna teu daek ngantri. Lampu merah diterobos. Wah. Pemerintah terbalik menanggulangi hutan-hutan anu kitu. Rakyatna pura-pura hayang asup program keluarga harapan. Hayang menang bantuan kadulurna nu jadi kades. Imah gedong ditempelan non teh PHK miskin cek non teh teh. PKH program keluarga harapan. Keluarga ini tergolong keluarga miskin ya teh stikeran. Terus gimana gedong aing kabari ningali. Nya gitu si Parel gitu si Julhas gitu. Pan geuning aya rakyat genu aya naon truk diguling geuningan lain ditulungan kadon dijarah. Nya. Urang memikir teh rakyat teh pejabat teh cerminan rakyat. Jadi urang benerkeun heula diri urang sorangan. Tah eta inti namanya mereka sorangannya. Ayeuna naon seberapa hektar hutan di jeung tambang ari urang miceun runtah ka mana wae. Heeh. Panaon bedaana urang jeung si aranjing eta teh. Sabe teh? Sabe. Entah urang mah bete keur budeg setit gitu. Jadi teu kadenge pisan bete bahasa nyebutan anjing teh. Jadi keur eunteng. Jadi moal beres nyalahkeun pemerintah tuluy mah. Da eta ge pemerintah teh pilihan saha tuh? Pilihan KPU. Lain euy. Tadi ningali teh anu di Aceh teh urut banjirna. Kai. Seberapa urang sih? Kamari teh 400-an leuwih. Si posisi letak teh kan jadi taneuh pangluhurna jadi luhurun suhunan. Oh nya. Apa anu dina harapan subuh teh kaca spion motor. Kaca spion motor enggak jajar di harapan masjid ieu mah. Tadi urang ningali berarti cing teh ieu mungkin masjidna 2 tingkat gitu. Berarti teh si masjidna teh teh kakeum, ternyata meureun kakeum satengahna si motor teh ukur kaca spion hungkul bener-bener jadi sajajar jeung urang teh lantai 2 teh di ngoreng. Berarti nya longsor ke bawah banjir bandang eta teh meureunnya. Nya tanah aing tingali wetan ieuna geuningan si warna caina bener-bener sapekat eta berarti di jerona teh meletak taneuh tergerus. Urang kamari aya nu 10 poe can meunang bantuan keneh can kaakses pan. Tapi akhirnya mah ku grup eta kamari katulungan ku sa Peri Irwandi. Kan itu. Berapa M bantuan 10 M. Sat etanya euy. Jabar kamari anu ti Padedi 7 M teu salah mah. 7M ti Padedi. Balanyana di ditu eta mah. Sing dikiatkeun weh. Di Alfamart dulunya Henteu di grosir. Oh, di grosir. Jadi ameh membantu perekonomian di ditu oge supaya cepat mutar deui mata teu balanya di dieu oge. Di dieu nya teh Bu RW nya tukang urang bantu pisan warga GBK. Kabeli jeung imahna tuh bos. Kabeli jeung imahna ti lusing wae mah. Wah itu berarti tinggal mawa ka itu tinggal ngangkut imahna. Bumi Bu RW teu cekap cenah kirang keneh imah maneh bakal kabeli. Aduh. Orang geus paling bener di ditu geus paling bener. Bakal teh maneh di tenda. Baik, da boga duit berenang. Kali cokot. Jerat teuing Mas. Sensor. Oh nya. Angger we grasi teh nyensor nanti di akhir geus disebutkeun nyawa ieu. Iya. Nya atuh urang doakeun lah pokona mah mudah-mudahan da lain sing mudah-mudahan sing geura eureun kitu nya tapi mudah-mudahan si korban-korban teh mendapatkan keadilanana. Tah gitu. Da ayeuna ukur sekedar bantuan mah da bahkan sampai 3 bupati menyerah.
mundurkan diri bukan mengundurkan diri maksudnya menyerah, menghadapi. Orang ada yang nyete aya bupati teh anu menyerah tapi jol ini umroh. Oh, udah kumaha tuh jadwal, Bos? Jadwal eta mah meureun Terus jadwal. DP Sugan we ditu teh ngadoa leuwih mustajab atuh. berapa yang mustajab maka Bunda Sisar. Tadi gitu mustajab. Oh, bener. Asal da bisa make telepon dinu urang ngadoana make telepon, video call kadang-kadang penting mah dituna hareupeun kita Hareupeun cai. Gitu. Cai teh kada sawareh kurang pakai nyerem ieu tanaman ngarah subur. Jadi loba ya teh. Tapi da kade lain mistis teh doa teh. Lain. Ku ilmuwan mana Cina Diteliti eta. Cai herang anu dicarekan obo anjing ngopok gitu partikel molekul yang ada di air nanti jadi negatif ketika didoaan atau hal-hal baik dicarekan gitu nya hal-hal baik diharewoskeun anu cai teh partikel molekul nanti jadi positif ajis jadi ditinggali ku mikroskop terareuneuh beureun partikel itu udah jadi positif bener. Ngomong-ngomong reuneuh ieu mah. Si Rizka. Iya mah lain Ciana si Rizka. Budak kecengkai. Ain Anu mana? Biwati. Biwati. Baheula meuleun dekat bengkel. Si Rizka kan namun datang ke kantor telat terus bebeja AWA. Pak maaf aku telat. Dibaca ku pamajikan atuh. Anjir. Wah, pas saya gede tuh. Coba kamu beliin test pack gitu. Sok antara waduh ieu sia ya jeung Siti Betchna bakal boga pembantu anyar. anyar gitu bakal boga adi. Tapi oke bakal menang babysitter gratis. Ai sing horeng teh baru telat datang. Tak gitu. Ngomong WA teh sing panjang. Sing jelas. Sarua jeung eta notif Shopee teh ulah pernah. Bahasa zaman notif teh kana SMS geuningan lain dina notifikasi aplikasina teh kana SMS. Dia teh kan Shopee teh kepotong. Jadi shop double P geuningan eueuh-an. Jol di hanapna teh jangan bilang siapa-siapa ya cenah. Dibuka Sopian. Atuh lain galau. Ayo panik maksud. Atuh lain galau. Bilang siapa-siapa. Ngapain tadi meja-meja ke sasaha teh jebel orang teh. Bagus ya. Gancang kan cek si Sopi lagi jangan nurut teh Sopi. Kitu jelema mari ka Sopi nurut ka Inung teu. Tong ngomong ke diri sorang. Eta teh untuk mengumbar aib diri sendiri mun kitu mah jadina teh. Sing jadi pangingat ka urang kabeh ya warga sing jadi kita udah cok simbara memang ngomong eta sok reueuh hari tadi ulah telat ayeuna sing jadi cenah aing jadi bingung ya teh warga Puri Capruk Sunda jingaran Peru manyat warga gila eta mah urang ge nya menikot nah aya pertanda naon ya geus disebutkeun di atuh rek Gria Capruk Sunda mah klaster yen kebersihan teh sebagian. Eta stangtos da hadis eta mah. Kebersihan, menjaga lingkungan teh nu ketiga baheula lamanya utama. Ketiga mah keselamatan. Kesehatan, keselamatan dan kebersihan, keindahan, kenyamanan. Aku mau marane atuh ari kieu mah. Tapi benar. Anu ngaranna kebersihan teh tugasna teh tugas urang sabenerna mah. Nya da kudu ngagantungkeun diri ka pamarentah. Bener, lain artinya ketika aya bencana bisa diharapkeun. Tina ieu teh ulah jual ka pamarentah gitu maksud teh. Da urang teh kudu ningali teh kana nus ngaranna bulan puasa teh geuningan kurma bos karma ari karma mah atuh bulan puasa eta mah ayana tah ieu mah kurma mah bulan puasa di sarua ayana teh tah jadi segala rupa anu kurang dilakukan Armageddon meureun pasti bakal timbal balikna nu hade bakal hade nu goreng jadi kumaha pepelakan gitu aya geuning naon alus jadi alus da moal mungkin melak kacang jadi keleuwih paling jadi si Hadi kumaha di Jawa jadi wajar makan
Aya lagu eta geuningan naon nu kerame na Instagram teh. Lagu sisa Jack Opik Jack Sparrow. Jack yo kan Opik. Mana Opik mana Emul. Teuing wah urang mah teu ngiluan. Teu nyaho. Aya eta nu alah poho deui aya Opik nu eta nu nyaritakeun ieu, nu nyaritakeun namun alam bisa ngomong cenah. Kalau alam bisa ngomong, Peti pera pun pasti ngomong. Badukun laguna itu. Aya nu intina nya eta ngomongkeun namun alam bisa ngomong ka jelema dengan penuh ekspresinya pelonggarannya atau tampilkeun di dia. Seandainya alam semesta bisa bicara kepada manusia, mungkin ia akan berdaya dan berteriak. Urang apresiasi pisan si cara penyampaianna nu emosional, ceurik, greget dan lain-lain gitu nya si ekspresinya teh. Nya kitu lirikna mah sederhana, amun alam bisa ngomong ka manusia gitu berulang-ulang. Tungtungna anjing goblok. Alam teh bakal gitu. Nya cenah si eta teh. Momenna walaupun lagu Islila, tapi pas momen si Sumatera ieu nya naik deui berarti. oke sih gitu tah. Tapi mun dirasa-rasanya bencana-bencana kita kadang datang nanti akhir tahun. Karena naon teh? cuaca. Curah hujan Pak. Ber. Tsunami kan bala Desembernya Aceh teh. Nya Desember 25 Desember. Nya rek Natal. 24, 25. 24. Akhir tahun oge. 24. Kan ari nu ngaspal jalan marek Idul Fitri. Lolobana Eta teh teh rame-ramena gameuh. Eleh ku Gusti Allah malah langsung nyerah. Naon? Rame-ramena gameuh. Bener. Nya langsung nyerah dibere tsunami mah Sacan KKB rame teh kan gam. Eleh ku Gusti Allah mah. Sarua jeung nu nyumput-nyumputkeun tangkal sisi susukan tah eleh ku Gusti Allah mah disubut-subut kapangi Kapangi dibaekeun kabehnya. Hak si tah rek ngomong naon eta cek Bisa teh nya lamun eta kan enak teh berarti si kai-kai teh kan kayu-kayu gelondongan teh enak teh berpatulah. Aya kai aya DI eta ya. Lain kai nu eta atuh ieu mah DI. Tak, lamun misalkan ke si kayu-kayu gelondong eta teh dijual keluarga bisa maunya. Kan eta teh asalna Bakal dimalingkeun. Henteu euy. Maksudnya tong manggo awi meureun yang pamajikan nu di jero. Lain maksudnya nanti gitu kadang-kadang ketika nges beberes lah gitu nges mulai mereda kan kayu-kayu gelondongan itu teh bakal tetep aya ngajareg lu gitu. Bari dibersihan teh bari nges teh hasilna teh dijualan gitu atau dijadikeun Pos ronda nya minimalnya keluarga gitu dipulung malah naon menurutnya diambil manfaat gitu. Atuh da meureunnan kudu aya ganti rugi kurang oge kan tadi si jiga kudu nama gratis keluarganya dan nyampa karepeun. Tadi ningali berita UPI menggratiskan biaya semesteran. Pokoknya beda anu mahasiswa Aceh. Sana. Hal-hal seperti itu teh memang sangat dibutuhkannya kondisi seperti ini. Benar. Listrik pun bisa mah 2 tahun Sumatera jeung Garut. Can hurung listrikna oge. Nyangke itu sanggeusna kan butuh pemulihan. Nah jeung aya garutan sagala urang eta. Sia teh lamun Garut Parung mah Sumatera oge ngilu Parung. Sumatera, Asia itu di Jogja teh dong ngilu Parung itu teh. Eropa. Eropa sel. Kanada. Mau bisa beli baju di Sumatera ge lamun Parung listrik mah. Aya kene gitu deh eueuh. Toko Sumatera. Tuh ingat tuh dong. Orang memalum budakna can sakola jadi can nyorang saragam jadi teu apa. Tong berak itu atuh nu deukeut pembangkitna oge di urang mah teu digratiskeun. Pembangkit naon? Pembangkit listrik. Pan di urang. Kan di urang teh loba pembangkit listrik. Tanu sakitu ngasupan wali isuk-isuk teh tolong teh imah. Nu ti luhur itu Indonesia Power aya nu digratiskeun eueuh da. Nah hanya kurang mah didinya ge atuh bener. Nah kuduna. Nu puguh tetangganya kagandengan ku truk. Kumaha mun ku urang di portal jalanna sok. Bener. Tak orang lebak mah cenah geus gratiskeun gitu kudu nama aya bahasa kitunya euy. Saeutik lobana aya terimpas. Nanya ari bencana teu bisa gitu di prediksi. Di naon di selidiki heula gitu sancan bencana datang teh ku Intel gitu. Eta mah tong aleueuhan Gusti Allah eta mah ulah-ulah gitu. Tapi kamari anu ngomongkeunnya
Kan aya teknologi lain soal kemeningan aya bencana atau henteu na ieu mah. Tapi cek anu ahli kamari gempa mah masih bisa aya deteksi awal gitu. Prediksi awal sementara banjir mah eueuh hese. Gitu. Tsunami kan aya. Tsunami Ya, tsunami bisa kan mun siga banjir, longsor hese banjir bandang teh nya. Banjir bandang mah. Tah ngomong-ngomong Intel. Kamari urang Intelna ieu Core i5, Core i3. Core i POSEC ini. Kumaha nya. Tah, tadinya mah da resep meureun ai subsidi non. Komersial mah. Kawawuhanna ge Eta komersial kitu. mah Intel. Komersial mah kan loba tukang dagang teh nu ngaliwat. Eta Intel. Bener. Sebenarnya Intel. Tukang bakso, ting 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 bakso. Mang bakso lain jelema. Keheul aing teh ditu. Dicarekan ku urang teh. Ya amun baksonya anan kudu dibeli. Asik datang dicarekan jelema wahat teh. Handy talkie. Oh, Wah. Orang teh langsung ngobrol. Jadi we meuli bakso teh. Mang, campur 2. Dan melong hate atuh dari dinya ditanya. We kurang teh mang janten saresna mang teh profesi teh naon teh. Da terangnya sanes tukang bakso. Mohon kitu Kang sanes tukang bakso. Abi mah tukang kupat tahu. Bingung tukang kupat tahu memawa hate cain teh. Lainna tukang kupat tahu bet memawa hate. Dihargaan. Isukan berapa membawa tete ku sabab tukang eta tukang bakso Intel. jadi tukang tahu itu jadi beja ari ieu pupuna naon deui can naon deui gitu sabarang Silika teh eta mah. Me dihargaan cenah bet kudu mawa hate di dihargaan teh me disangka Intel lain. tapi dah memang jelema anu teu boga hate mah teu dihargaan ayeuna terus gitu. Dan naon ayeuna jadi misalkan loba duit jadi pejabat lamun teu boga hate mah hargana Langsung gigi deuk tinggal itu lu banget yang kuliah eta. sarua jeung kai golonganana ke di akhirat teh bakal jadi suluh nu gitu. Suluh lagi make langsung ari pada urang-urang mah nya suluh urang tah. Nu kitu mah pejabat suluh eta teh. Menurut penelitian Molor eta mah. Rocky sleep ya. Rocky sleep eta mah. Ngegerung sleep sih. Variabel. Gitu lah. Tak ngin amun batuk OBH anti dahak teh anjing. Ese keluarna itu teh. Jadi gitu tah. Can beres bisi kana eta. Naon? Tukang geus gitu. 4 tahu. Eta ending teh aing ge suka teh ending nanti bakal pakoling-koling jeung gitu tukang batu jadi tukang tahu si goreng. Can beres tadi batuk. Intel aing mun teh beta asal mah ada Intel euy. Nu pernah si eta Intel. Oh, kadinya usina teh. Bener. Ya gitulah. Mal beres-beres. Siga nama nanti ngobrol teh. Kudu anger kudu ayeuna nu ngaranna ngajaga teh lain saukur ngajaga lingkungan urang teh teh ngajaga kebersihan, ngajaga lingkungan, ketertiban, keindahan keluarga ge kudu dijaga atuh. Dan jam sabaraha geus waktu. Nu pogoma ieu teh urang teh kudu ngajaga diri masing-masing. Oh eta. Soalna nu di luhur geus bisa diandalkeun. Tah eta. Ayeuna urang ngarona kieu nya ngajaga lingkungan ari. Oh. Cik deui. Ka aing tuh. Lamun di tiap jelema teh bisa ngajaga diri mah percuma gitu. Nu rek niat maling menyamaling we aronana. Gitu bos. Hal itu hanya terjadi di kalangan subsidi. Arane we. Aku mah enggak. Lah gitu nya. Ayo balik. Itu mau ieu heula. Mau cereng heula. Celeng naon atuh? Wanita. Babi celeng. Kata berkudawat. No atos. Kamari kalau batik syaratnya jadi aja. Ayeuna urang asup kana berkurawat tanpa syarat berarti. Tanpa syarat. Sakali lah, meme balik ya. Wakosna kata berkudawat. Ya, kalah tuh. Coba di pasian kehormatan kamu di pihak komersial. So, kata komersial. Cicing tuh atau berkudot aing jadi inget ieu. No. Penjahat
Dragon Ball. Anjir. Piccolo. Piccolo. Planetna Namek. tah. Name. Eta nu nyieun urang Name. percaya di planet lain teh aya kahirupan. Oh, Planet kami kita malah ke sorban ini. malah ge sorban anjing. Ku disorbankeun ada ieu mah. Tapi kan eta dina teori bumi datar eta mah. Aya teori anya bumi garinju. Da jalana goreng. Bumi tiga alpukat. Sok. Jadi itu. Oh, tadi itu. So, Itu. Cix eta radiona pareumana lagandeng. So. Gatot Subroto Arito. Tuh, Aryo. Ngaran kabeh. Bakri, Arikri. Aja teh jual Gatot Subroto ini. Kumaha manehna we lieur aing mah. Kitu nya itu orang komersial media. Tetekon sorangan. Sok atuh. Gagatota Arita. Tali puser, aliser. Serda Dunipong, Aripong. Pong Aryo ya atuh nya. Pong. Jadi cok jadi jorang itu Kalah kawe trading. Nah, jorang itu kenapa? Oh, Ayo. Bakal tekan. semis aja nggak ada yang ngerti ya. Siapa asal hari itu aja. Ayo ngapung. Nggak sakar apa ya namanya? Berteman untuk nantinya. Wah gaya bawa kita beri. Bakal Kiara iya banget sudah aneh. Kan itu Kiara Dayat di namian ku abi teh. Kiara Dayat ya teh nama. Kadang-kadang minta kopi, minta opioid jadi ya. Dulu meminang nama. Kiara Dayat. Nya Kiara Dayat. Ariyat. Lagi kayak kegagian Mana obrol beliau? aja. Urang bieu naon kan ditu? Pong anjing. Pong. Ngehuleng. So, Aya. balik kade. Pongkor bedil. Tuh ingat apa? Baik. Pongkor badil Aridil. Dilan 90. Oh di 90. 90 sih teh. 90 aing ngarese tuh ngomongna bieu. Luhur kapal udara Arira Rarai jebeu ari beu. Bewarakeun arikeun. keuna pisan arisan. Sansan Eli. Karunya Sansan Eli. Aduh. Arili bakal orang nih sih. Arili. Arili. Li yang aing mah teu kasar lemes we. Inong urang ge tara ieu teh di patuangan jig heula. Tuh lemes berarti eta teh sia. Lemes ayo. Ngan aing lieur naon. Dija. Eho panjang. Sekarang ehona panjang teuing. Eho panjang. Arijang. Arinyang. Jangjang hayam. Ariyam. Yaman Sudan Aridan. Anjing. Astagfirullahaladzim Joshua. Dani Ahmad. Arimad. Matobi. Matobi. Ini kan tajwid. Enggak usah. Tunu aing. Aduh dah tinu ngaran kanu tajwid. Tadi udah masih jol. Ya, teker ngobrol ya Fokus aing fokus berkudarat anjing. Jadi ya Sakitu wae cabruk sunaho wangi ayeuna. Turun kana tos nyarangan ngarona Ari. Rana Bengstrat. Ari Strat. Serat naon ya? Serat ritrem, ritrem. Nah, sastitem. Saritem maksudna mah saritem. Ada kanggo kese ada. Sakitu wae cabruk sunaho ayeuna turun. Lelah ngarona ieu mah. Kanu parantos ngiringan ngarona dina wengi ayeuna insyaallah kemahnya urang teh ulah sia mah singgera boga duit teh we meh teu datang deui lah. transfer aya keur kopi mah daripada datang kalieureun gitu. Bawa kirim di opi deh ku sarang. Kita jangan dibuka. Heeh. Tong hilap di subscribe anu tacan subscribe, di like, di komen, di share. Nuhun. Oke di follow TikTokna @capruk_sunda podcast. Tong hilap oge upami bala capruk bade hoyong tuangan anu raos-raos sareng aya kegiatan ngayakeun event dan sebagainya ka
Sate Panur dan Kopi Kopi Jaya Jaya. wae lengkap didinya mah sagala rupi aya emer aya parabot Aya. Ditambihan ka dieu sajadah Galeno. 5.000. Galeno. Kirang kene cenah sajadana tah jam dingding di ka dieu ke janten anger 5.000. bisa gitunya jualan teh aneh ayo anjing Digenu. Oke anu pantos nonton atur nuhun. Sakitu wae capruk Sunda wangi ayeuna. Capruk Sunda. Wah, aing poho. Geus menang can. Mengang ho. Capruk Sunda. capruk Sunda Capruk Sunda. capruk Sunda Lah ngomong Sunda Lestari alamku ngereles pemerintahku. lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitip. Kalau sih gini di radio orang ya tinggal assalamualaikum jeung sampurasun. Bocah di kala purnama. Bapak Ibu, maaf perjalanan. Ngamen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.